maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah. Lamun aya jelema bingung soal dunia, bingung soal akhirat, sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar, engke ku Gusti Allah bakal dibere lolongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan-kabungahan anu hese dicaritakeunana. Ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bunga di jero salat, malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah. Urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem. Lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan. Nah, neangan coba kangeunahan kumaha jak Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah. Ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah, sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah, beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun. Nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, ngan di surga beda-beda engke. Mantap yang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa dibarengan ku sakola 2 tak ngaranna teu murni teh mah kos kitu mah ka sorga hayang ka neraka hayang. Ieu mah teu di ka sorga bae geus mulai mondok pesantren ngaji hamil, ngaji jurumiyah, ngaji alfiah, ngaji jual makun, ngaji mantek, ngaji jamul jawa, metro, usul fikih dan lain sebagainya, ngaji hadis tafsir beres. Neropong kana kemurnian kejernihan kolbu ahli-ahli Allah. Kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar keur cicing bae neuleuh manuk piit cerik Abu Bakar Siddiq. Ditanya ku sahabat, Abu Bakar kunaon neuleuh manuk meni cerik? Inget ka sorangan. Kok neuleuh manuk sih inget kasorangan? Bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk piit. Manya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia. Bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikeun ke ditanya kabelah dituna geusan manuk mah jadi lembu. Eueuh hisab eueuh naon ai Abu Bakar engke di akhirat kumaha? Ditanya tentang salat. Beres tah henteu salatna, khusyuk tah henteu salatna. Wah, mulai tah urang. Aduh, tadi ngeunaheun des. Sukari rada garentet deui aing ye. Sina Abu Bakar nyencerikan diri sorangan neuleuh manuk doang. Hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk. Lantaran manuk mah pae di akhirat jadi lebu geus bae. Hisaban tapi pan Abu Bakar engke. Ditanya datang ke mana? Iya memperjuangkan agama. Datang ke mana? Salatna khusyuk. Datang ke mana? Sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah. Iya Abu Bakar ya sedih jasa ke di akhirat bakal dihisab ke mantak kurucut cerik neuleuh manuk ras ka diri sorangan. Masya Allah. Sidina Ali kieu bae di juru imah kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali. Benar mengalamun baik sakieu geulisna ieu pamajikan mesti lamun keneh bae. Siti Fatimah pan capetan jasa pan. Eueuh deui nu siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah. Mapahna siga Kangjeng, seungitna siga Kangjeng, senyumna siga Kangjeng, capetangna siga Kangjeng. Mantak menggairahkan. Urang mun boga pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung. Atuh iman dek mah teu nyandungna atuh ditanya manyun bae. Dibere ku dibere na komo teu dibere mah. Aduh udah isuk-isuk lain mangi kutang beledeh. Bae teh urang nyandung bae kitu leuh pamajikan kurang saregep pasana ieu. Jatuh urang Lampung Pararuti. Wah, beres. Coba Siti Fatimah. Kang Ali, kunaon sing ngalamun? Henteu kunaon. Lain kitu geus anu dipikiran. Tah, ieu teh itu aya naon-naonan cek Siti Fatimah teh sup Siti Fatimah panggil ku sahabat nu saja. Iya Ali katinggalina merenung aya naon ieu besi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu. Saha nu bisa ngabantu ka perasaan kula? Ai kitu nganaon? Rumah tangga lain.
soal ekonomi lain, soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah naon atuh kula maneuleub budak tuh lulumpatan ras ka diri aya gitu hayang kula jadi budak deui sanggeus jadi budak memeh balik mending dimawatan ku Gusti Allah selesai ali di jero kubur teu kudu ditanya deui di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae ali mangarep-arep hayang budak deui cak yeuna teh hayang paeh leutik beuh pat ieu mah geus kieu cak yeuna teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir haju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusus tah henteu tak iya lamun ditanya soal sholat baik ai pagawean mah pagadi pegawai tapi kan kahusukan henteu nah iya nu jadi masalah cina ali teh haju kapan lamun teh khusu wala tadribiha wujuhana pada eta sholat teh jadi pamonggol aduh geus kiai entah dibayar lah mendingan nu haju jero teuing mah eungap cenah teh ieu mah keur carita klasifikasi. Jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda. Sayyidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh. Sayyidina Umar kitu keneh. Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Abu Bakar kantenan. Eta geus caritakeun tah mah kabelah handapna Tuan Syabdul Qadir kabelah handapna terus ulah-ulahna naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim. Guru-guru urang anu geus teu nyahonna naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang mah ngarasa indah teh ceuli urang mah ngarasa nikmat indah teh mata lantaran make kena watek kapan urang mah mata indah mun dideuleukeun kanu indah-indah masyaallah barang neuleu aya awewe semampai mata akureun mantep banget ngongkong saya teh aduh mantep susu nongol kahayang mata kan eta neuleu urang negro hidung amat jariji aing mah mata watak eta teh lamun dikembalikeun ka nu geulis buatan Allah nu goreng buatan Allah nyaritakeun geulis jeung goreng teh tama nafsu mun dikembalikeun maka Gusti Allah bawa nu geulis bacan bisaeun ibadah bawa nu goreng mah bisaeun ibadah sedengkeun kita cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung je ditita cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah ulah leuleuh zahir sakadar leuleuh zahir mah gampang urang kuari jadi jelema sugi aya di urang gagah aya di urang kasep aya di urang bintang film mana anu ku urang henteu bisa dibeuli zahir mah gampang tapi nyana cintaeun teh ka Allah tapi lamun urang dititah mika cintana kanu dicintai ku Gusti Allah hararese kapanggih jeung nu hideung jelema nama hideung luar biasa tapi maca Qur'anna sapoe sakali tamat ka jelema bager jasa menyapa luar biasa jelema nama goreng di jero hatena aya ma'rifatullohan ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah sedengkeun cak Kangjeng Nabi deuk nikah mah tah parpar bidati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar geulis mulai urangna cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa mulai urang cinta digedeung gegereukeun ku batur heuy sia kasep-kasep kawin kadinya maneh mah teu nyaho rahasia capitannya lain lagi dong aduh terus dia masuk aju karang itu di agama juga capitan lain itu di deuleu batinna masya Allah urang kawin lillahi ta'ala henteu neuleu geulisna teu neuleu kayana teu tapi neuleu agamana borojol boga budak masya Allah budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tadina maca Quran bae maca sholawat bae dibawa kurang nonton TV cerik tapi lamun teu nonton TV cicing pan aneh coba anak kurang lamun di luar cerik dibawa nonton TV cicing sial jasa tah budak masya Allah tapi ieu mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV
diharapkan ka TV teu Masya Allah bahagia aya naonna dia budak mulai gede saeutik nyahuan ka bahasa-bahasa alif ba ta sa jim dan lain sebagainya teu kebal haju bisa maca Quran nikmat gede saeutik haju bae ngajakan bapak nari abah ayo ka masjid diajakan abah ku anak ji cakabana budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing ji cakeun aing izin ya tuh bari tertarik ku budak ayo abah ka masjid tuh, tinggal lindungna tuh budak ge tuh ngajakan ulah di TV bae nya wah dibaheula kos kitu bae pagawean teh tuh aing izin ka anak heulanan tuh ka anak izin Masya Allah ieu lain lalagaan nah fadbar bizati ieu keur carita memperbaiki diri emang bisa nanya kos gitu tetap baginya nabala nukallifun nafsan illa wus urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat panjacaknya nanti hese nyaritakeun torekat di lemah nu norekat di makom torekat baja teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya berat amat di makom nama hampang geus datang ke hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah bo berat amat di makom nama aja hampang lu diberatkeun ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa usahate ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu di syariat dia teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusyuk urusan wali sama kos gitu mah beres ya emang urang makom didinya sia salat bagaimana teu khusyuk iraha khusyuk aing sih emang teu khusyuk aing mah kos kieu kaayana pokona ngan aing protes bae ka Allah mun teu ka sorga emang benar apaan aing ngaji di Cilongot la nu qalipun nafsan illa dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak ku embung-embungna khusyuk burung kesimpulan nama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah sorga di sorgana hum fiha khalidun breng arasup ka sorga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat ge buah bae arasup ka sorga lamun anu bobolokot ku dosa wayahna dianclomkeun heula ieu mah wayahna doang tetep ka sorga ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang contoh di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabud ieu taneuh datang katuur bobolok kot baju urang ge teh urang datang ka imah barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake sesengitan segala rupa cak pamajikan kakak ka dieu yeuh gegeran kula geus teu make calana acan kira-kira urang nu dadabud bobolokot takutane wani henteu coba ka kasur hayo moal wani ke heula kakak deuk kukum baheula kan kitu kajen kukum age henteu ieu mah kadi kalau motor tuh tengah boh bararau kieu kakak dek bebersih heula dek mandi pakai sabun ke pakai sesengitan karena kadinya moal kebal moal heueuh atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiakeun sorga barang urang datang ka ditu hayo geura arasup ka sorga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge mit heula ka malaikat moal ka sorga kunaon dek dibersihan heula ku kula ieu mangkana dek dibalem nyana sadar sorangan henteu cak malaikat ka sorga mah ih teu pantes atuh nya ka sorga dadabud kieu cak kana tetep dek dibalem bae make seuneu jahanam jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyana na sorangan nu hayang meulem nyana
percis kos urang matas di sawah pamajikan urang ngajakan ka dieu urang geus deuleu bener kutang geus nyengret sempak geus adi juru bae geus make naon geula cek badi heula teu wanieun nyana teu wanieun aing aduh lamun nyana kadinya bae berarti belum lamun bener sadar tetap mandi heula ieu ge sarua geus disadiakeun sorga ngan kulantaran dadabung ku dosa sadarnya nak ke aing dek mandi seuneu jahanam heula cek malaikat teu kudu geus ka sorga embung isin aing di ditu nang ke bake geugeuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cek nanti ke aing mah mandi heula jadi mandi sorangan nya ngabersihan sorangan mata urut neulean si mbah dikecerokan ku nyawa malah disadiakeun beusina ditojosan ku sorangan mantap kurang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan bener teu nggak jelema ngusur atau emang ku sorangan bongannya anak pagawean sorangan atau ku sorangan dibersihan ku sorangan jasa najan SBY nya mantan presiden wah ya mandi mah ku sorangan tilok anu di pandian wah kukuna kuku ya kelek aduh sorangan anu bebersih urangnya sarua di neraka teh ngebersihan sorangan mana nu leuwih panas dia kurang panas asana ieu mah cenah kebersihan sorangan ya Allah lantaran nek diasupkeun ke tempat nu bagus nah kuari geus bararagus kabeh asup ka sorga kumaha di sorga wa nazana ma fi sudurin min ghillin tajri min tahtihimul anhar barang datang ka sorga kabeh ge panurang wararau ente ku anak di teangan waduh anak kamana bae ente teu kapanggih-panggih wah salah ngomong tuh budak waduh anak teu kapanggih-panggih jeung ente oh iya rangkula ente bisa kali ieu sebab kumaha ente alhamdulillah kana rakaheun teh sakedeung jakena ngaberesan kreditan doang panas waktu lain panas teuing keheng aing di neraka tapi pan itu dibersihan mana itu pantas ke surga nya sia langsung pengen tuh dongeng tanya di surga teh beres kan tuh si anu karang datang tuh woi dadah ka dieu sia teh ka neraka aing rada kebal jadi neraka emang kurang gitu aduh aing geus hese nyaritakeunana cenah aing tukang ngoyak-ngoyak si mbak cenah kasaror gak kabeh geus go aing istimewa mah nu tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah para ulama para eta tah mah geus istimewa nah kuari geus karumpul kuari surga Gusti Allah di surga teh nyabut ngalengitkeun ma fi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fid dunya anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek urang naik motor net aya bae anu nyiap set goblok teh budak awas sia ku aing tungguan sia motor naon sia ku aing nah disusul sia ku aing ngunek-ngunek ngaranna lamun sabar makan teh oh teu tiheula bae eta keur carita kendaraan urang ngawarung sia maju goblok teh budak awas sia ku aing kunaon sia kakarak ngawarung anyar maju aing henteu sia ku aing susul sia ku aing ngunek-ngunek ngaran urang kapanggih jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang sia awas mun kapanggih ku aing moal diberes sia ku aing moal diberes senyum-senyum acan ngunek-ngunek ngaran aya di jero hate tah aya syirik aya hikdi dan lain sebagainya penyakit-penyakit tokos kitu nu mawa teu nyaman di dunia kiai ge mawa ilmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai na kok kapake aing geus heubeul jadi kiai na henteu kapake awas sia ku aing kapangi dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk mujawara ngunek-ngunek kos kitu ih tolol eta si mang eta ayo batur diondang aing henteu jah teh budak goblok jasa emang aing teu kadeuleu meureun kunyana pajar lain kiai meureun kayak gerak sia ku aing diancam sia ku aing awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman tah kos kitu
Penyakit ngunek-ngunek matu ti rakyat datang ke pejabat, ti santri datang ke kiai araya kabeh ngunek-ngunek penyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge. Tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah. Eueuh ngunek-ngunek. Syirik dengki pidik teh aya. Sanajan aya kelas di surga, oh si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus, si anu mah di surga Naim, si anu mah di surga anu ngunek-ngunek sanajan aya nu dihandap panghandapna jelema di sorgana panghandapna henteu sirik ka nu di luhur teh takabur ka nu akur bae di sorga mah penyakit nikmat jasa di sorga penyakit hikdu penyakit syirik penyakit macam-macam teu aya pokona mah geus ninah bae geus dicabut ku Gusti Allah penyakit nu aya di dunia geus berarti urang teh selalu sono hikdu nanaon selalu rindu urang hayang kapanggih deui hayang kapanggih jeung anu hayang kapanggih teu aya unek-unek sanajan batur urang di kelas teu luhur urang dihandap atawa urang di luhur batur yana teu aya unek-unek teu aya hasud aya dengki teh nanaon nikmat di surga mah di surga tajri min tahtihal anhar tahtihimul anhar bangunan ulah dicaritakeun ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading ulah dicaritakeun dibayangkeun cara BSD tak baeuna naonan kadeuleuna doang ku urang indah coba usah urang asup ka jero WC geus teh dikrok-krok acan dia tilok dieusipan kunyana nararanglet dan lain sebagainya ulah dibayangkeun ngeunah urang horenganan nu ngeunah di alam dunia mah sapira bangunan kos itu di dunia mah nu nikmat cenah kelas 10 M sapira 10 M cenah aya anu 50 M nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak 3 intina inten berlian teu kudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya Pak hese nyaritakeunana tajri min tahtihimul anhar dihandapeun gedung-gedung urang sing korolok cai bisa ditambai urang keur cicing di luhur hayang cai ka luhur disintrekan doang kitu dicepet cai nae ka luhur hayang cai naon hayang cai susu aya hayang cai arak aya hayang cai naon bae tinggal tek cai datang tajri min tahtihal anhar ku ari ge urang nyeun sosorgaan di dunia teh cai sing kerelek kadeuleuna mah cai padahal mah setrum kudu dibayar puyeng eta nu aya kadeuleuna cai eta kumata mah padahal di jero hatena mah ieu budak bade teuing setrum ieu waduh sosorgaan di dunia di akhirat tajri min tahtihibul anhar di samping bangunan anu sakitu indahna tangkal kayu dan lain sebagainya urang teh di hadaman ku barudak-barudak widadari ngagalendotan urang hayang nu kumaha aya saurang dibere 70 geus urang kieu bae urang pindah ti ieu beteung ieu ka beteung ieu ti beteung ieu ka beteung jeung capek-capek sedangkeun mantas dipake jadi parawan deui berubah beungeut ge isuk makos kuari makos ge isuk kos kitu isuk kos makin kasep makin geulis henteu angger beungeut urang pa ieu kos ge isuk lain deui ieu lah maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala nu penting iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah amal saleh mantep geus pokona mah teu kudu hese-hese la nukallifu nafsan illa asal berangkat bae geus pokona surga tinggal diperbaiki doang kurang larangan-larangan titah ngeridit titah diulang ngeridit eta kudu dipiceuna besing ke mandi sorangan di ditu ngabersihan ngagosokan suku kurang dikreditan dia ka suku-suku emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi sing hade nyokot duit bank sing hade deposito eta teh ribawi nu kos kitu moal kebel di alam dunia teh diriweukeun ku nu kos karar itu masyaallah muka maka tujuan anjeun kunaon ngariweuhkeun anjeun jadi ujung-ujung nama kapan pae kunaon teu mikiran pae nah ieu sing hade sakedeung urang dibere waktu nu penting alladzina amanu wa amilus sholihat naon perintah laksanakeun
sempurna-sempurnana nu optimal usahakeun. Kemudian laranganna jauhan asup ka sorga dibersihan tina berbagai penyakit tajri tahtihimul anhar. Ngomong urang kabeh di sorga kumaha ngomongna wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ieu bahasa urang nu bakal dicaritakeun ku urang ke digambarkeun ku Gusti Allah. Ngomong urang ke di sorga ieu omonganana. Urang kabehan asup ka sorga beu nikmat jasa urang pamajikan urang anak jeung incu asup ka sorga bu munah bapak urang bapak kolot urang kabeh uyut urang ujang ngawareng urang udag-udag siul wah beh ka sorga ka Bondoroyot nikmat luar biasa. Aya hiji ben nyelap ay si Edi ka mana urang di sorga cak mana heunya ka mana eta budak emang keur di ditu nage tidak nurut ta budak coba teangan coba kan sungai aya di pagar sorga. Oh tuh mana teh si Edi budak aing mah nineung jasa eta budak aing boga rarasaan asana ka budak tak kana neraka kajen ku kumaha ge. Ih bukan di pasantrenkeun ban keur ieu balik melulu ban sakola ban bebeja nama ka guru heuh horengan teu asup-asup di pabrik endahan malingan sapatu eta budak aduh aing mah boga anak ieu hiji lain rarasaan sana aing mah coba teangan coba angkatnya neraka malaikat malik coba aya warga neraka ngaran Edin teh di deuleu aya jadwalna di teh Edi urang mana ieu Cikupa coba iya tah gua bener ih anak abdi ya malaikat ya anak teh apa nama ieu mah neraka bae pangyabutkeun we teu bisa cak kene mah keblok kene 100 tahun kene mah di mana coba tempat tuh di anu tuh dituduhkeun blokna aya sebab aya letter C napon di ditu sebal kaliru urang datang ke blok 2 kali itu bener dek oh iya abah ya abah di mana abah mah di sorga jeung emas sia jeung adi sia kabehan sia kunaon ya bah tulungan keur ieu ge pan titah mondok keur ieu kunaon balik malulu aja siapan sakola pan teu beres saya kos kieu bah geus ulah gaco bae bah panas ya panas tuh ieu dosana tak maling sepatu bae aduh geus atuh nya ieu mah bukan mah sia dibersihan bae na di dieu teu bisa bah minta dicepetkeun gitu jawaban mana penanya di itu ayah saya di ayah di itu di blok C nya ada di itu aduh geus teu kadele banget nya nama sak mana heula gak jelas geus dibersihan heula lah jaka ge moal ka mana ge ka sorga kene cak adina tuh heuh mah nganggeheng mak tak ulah datang ka kos kitu pan sedih urang sedih masya Allah gitu masa Bondoroyot asup kabeh ka sorga kan nah ieu di sorga engke urang ngomong kabeh kieu ngomong urang ieu bahasa urang engke di sorga digambarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala kumaha coba omonganna wa qalu wallahu a'lam